Semaka pihatur Gusti diterima bulan diterima maksudnya diterima sakitu tarik eta oh sumuhun nuhun keur ngalamun naon cenah si Aji kongko sumuhun diterima belegu ari batur nanya teh heug jawab cobek eta teh dosa lamun batur nanya teh dijawab teh eta teh dosa nya teu meunang kitu pan aing ge ngajawab Aji cek nunungan teh diterima Aji kalau kau ungut-ungutan disangka dakwah aing naon cenah astagfirullahaladzim Asia budeg Aji diterima belegu terima cenah eta kulan sakitu Enge meureun. oh nu leres inna lillahi wa inna ilaihi rojiun bapak maneh maot Aji lain bapak aing maut beleguk diterima bu iraha mautna aduh janji aduh aya keneh tujuh menang eueuh nu modar Aji aya kulan bulan eueuh nu modar belegu eueuh nu modar oh tos 2 minggu mautna aduh anjing aduh parah anjing parah aduh parah geus tong dicengcerikan ih nya kadinya anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna kumaha sia we Aji tak gitu amin gitu aduh anjing parah anjing parah Parah ieu mah ya. kunaon mautna teu damang heula eueuh nu modar oh liper aduh jana anjing parah anjing eueuh nu modal anjing aduh nu modal anjing atuna sanes wawartos ka abdi dai liper mah gampang cek bapak kades oge liper mah ubarna teh ku hahanyiran aing ge nyaho Bener. ngan eueuh nu liper ish hahanyiran heueuh Aji aing ge nyaho ngan eueuh nu modar eueuh nu liper ish hahanyiran sanes hahariringan kade hahanyiran mode ku belut ku harmis tah nu langkung sae pisan mah ku tutut aing ge nyaho ngan eueuh nu liper ish tutut heueuh Aji aing ge nyaho ish tutut anjing aing ge nyaho bar liper teh ku tutut ish sanes ku eta kunaon ku tutut aduh anjing parah anjing budegna parah jigana ieu jelema teu make ceuli aduh tuh cile dihareup janji pan aing nu teu heula tanpa patok di tukang diukna ngadun 2 kliuk janji samaruk nayangin meureun hei adu liuk naon di tukang diukna ku tutut eta sakitu jelas ku tutut tutut janji di tukang diukna beleguk hei naon di tukang diukna aduh janji aduh anjing hei naon si maneh teh ka aing teh noe ngomong henteu itu teh ngomong cina aing di tukang diukna beleguk pangkar kulan ah mung aing merek di tukang diukna pas cek aing kitu sia teh samaruk ditah nyangan tutut Nah, kacida pisan. bulan teu ngomong Teu ngomong kulan saya mah. teu ngomong kulan sia teh tah hayang ngadenge ngomong aing madengekeun tah cobi kulan anu tuh setan lebok anjing alhamdulillah ya Allah geus lohor deui si anjing udah komat
aing mecus disangka adan. Aduh, nah kabina-bina teuing jelema. Tapi kata make rem gitu kulan. Gugurawilan gitu. Joli si Haji. Aing pogo da si teh papatong. Celek dina hidung aing. Kabina-bina teuing si teh. Ih, Yang gini terus tuh. kawas lain ka kolot. Belegu. Bawa kasopanan. Kabina-bina teuing si teh. Ae. Ngeus Haji. Hidang. Karasaeun. Amekeun ring di tembok. Naon cenah leu? Kang adek-dek gitu wauti itu. Amarah teu kawadaan. Hei, Alah. Naon dari mana? Ceplak gitu itu. Naon cenah leu? Naon nolo. Naon? Aduh. Alah. Naon si teh? Alah. Naon? Aduh. Gala naon ngawaku naon sia ka aing. Naon? Aduh. Nepi ka jangar sirah aing didegung-degung ku sia. Emangnya gua cowok apaan? Ada. Masalah buatlah. Ya, Naon? cik atuh lempang teh neuleu. Nempok. Ieu mah tungkul yang ngadudud. Jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing. Ah gitu. Jadi maneh ngamak teh gara-gara ulu aing diadu jeung ulu maneh. Heuh, Sabab teu neuleu. jadi nu salah. Maneh. Dipikir-pikir mah lain aing anu salah. Saha? Sia Nah aing. dengekeun belagung. Geus pugu pan aing mah teu neuleu. Tah maneh nu neuleu ka aing heunging ka itu. Bere jalan. Ngageser ieu mah cere di dinya diganyeun masalah jeung aing. Emangna aing rek sieun? Jalan teh lega tuh. Kurang ajar, awas ya aing disantet goblok sih. Letik-letik ke galaksi emang. Bina-bina teuing nyaho ember na batur sia ku aing. Aduh, emer. Bina-bina teuing. Gini aya Gusti. Ini kayak Ari. Sugan teh kapiting. Ya Haji, dunu nggak disangka kapiting. Dunu nggak disangka kapiting. Hei, Hei, itu hei, hei. tuh dikir pinam. Dunu nggak disangka kapiting. Hei, Toel si eta mah. ih. Allahu Akbar. Naon? Dulu nggak disangka kapiting. Is, tutut. Si Ajing, tutut Ajing. Aduh, hayang kalungan jeung aing jeung tutut ya. Aya naon Gusti? Heula, Lan heula. mending ayeuna. Maksud teh geus nyaho sih. Nada aya ge teu riweuh. Aduh. Daguan. Antosan sapan abdi tos ka dieu. Engke cenah. Monyet lain ka sia aing mah. Di luar. Hayang miluan Marokana rek dibawaan padahal moal Gusti ge. Nya. Ya Gusti oge nya wayau. Si itu mah pegagalahan Gusti ge. Nya. Pakai waeun. Si itu mah ka abdi ngawaon ge. Nya. Si itu mah goreng patutnya. Nya. Mami abdi kasepnya. Henteu.
mas nu kasurupan sia. Usum ayeuna. Tinggal lihat tuh. Buka tuh topina. Halangan ku topi. Buka topina tuh, woi. Jadi gitu budak Badung cete. Jol iya. Halo. Halo bro. Halo bos. Halo selebritis. Ah, Halo. halo. Beres. Aku idola kamu. Jauh. Waduh. Ada lampu anyar. Lampu di suit. Naon sia? Naon dulu? Macam mana pula lah kau? Naon? Bedai Macam mana pula kau bulu tak beli itu kan sirah apa? Naon dia? Ye, mana mau ngomong tak gitu, oi? Aya beda. Urang mana? Aku tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan. Alhamdulillah orang ranca ekek. Ajik Medan goblok dari saekek. sama Bandung atuh. Budak dasar. Urang Medan, Betul. Di Batak. Betul. Geus lila aya di Sunda. Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Kenapaleun? Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila. eta mah nila aji gitu. Nila. Oh can nyahon bahasa Sunda merenya. Can apaleun bahasa Sunda. Can paham bahasa Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya kinten-kinten tilu sasi abdi aya di Sunda. Goblok deh ya. Tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Urang mah nya. Aing ngaran maneh? Nama apa? Ucok Humarurung. Yo si Ucok teh nih. Ucok Humarurung. Galingi. Ai di dia jeung saha? Sama adi apa? Saha? Butet Humaregung. Iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris sebenarnya. Keluarga reeng. Keluarga ieu. Ninina tampek. Akina. Hari bapak mana? Bapak. Bapak mana? Bapak apa? Siga rantang. Siga rantang. Hari Inung ya siga termos. Hari Aki siga seeng. Oh, keluarga perabot dapur. Berarti masak. Uyutna hawu jika na jelema ya. Bisa bahasa Sunda, sakedik. Sakedik aja ya itu sakedik. Malum orang Jakarta. Meskipun siabang ini dari Medan, meskipun siabang dari Batak, tapi siabang karena kesinan Sunda itu siabang rees jeung dede. Siabang hees jeung dede. Bukan itu hees jeung si dede, tetapi si abang itu rees jeung dede. Oh rees jeung dede, nah itu rees jeung dede, belegug lah kau. Nah dari mana bisa ngalagu Sunda? Ya bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Waduh. Bubui bulan. Betul? Bisa? Ya bisa. Dijawab. Oke. Bubui Bulan. Oke. Bubui Bulan teh kumaha sih? Apa apal kita. Ajik deh. Engkau apa? Ya lupa lagi lah. Negen. Bubui bulan sangrai bentang panon poe di sasate. Itu lagu Bubui Bulan itu nyerep kena hati. Nyerep aja nyerep. Cisok. Oke, Bubui Bulan. Oke. Barang mitin aku mah. Boboy, Sudah. Bubui Bulan.
nyakeun. Saan sakit. Anjing nyeri goblok. Bubuy bulan, Alah bener. bubuy bulan di sang rasi bentang lah bah. Panon sia, panon poe anjing panon sia. Eta mah Geus sing ulang lagu Bubuy Bulan sia. Era ku Bapak Lurah. denge-dengena. Ya Bapak Lurah Dria. Ahli seni teman. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut, siapa orangnya? Bisa Ya bisa. lagu naon? Siapa itu paling resep itu kopi dangdut. Eta. Kopi dangdut. Betul? Cisok. Oke, kopi dangdut. Oke. Nayaga. Niaga sakurang kompak. Yang kompak malu sama desa Cikakak. Desa Cikakak ini orangnya kompak-kompak semua. Masa Nayaga tidak kompak merompak? Kompak cek. Oke. Nayaga. Waduh. Naon? Tukang goong tidak yoyoan. Temenang pajarkan di temenang. Satu kali lagi minta yang kompak. Ini khusus Nayaga semua. Penonton jangan ikut yoyoan. Ini khusus Nayaga. Oke, satu kali lagi ya. Yang kompak. Nayaga. Nah, itu kompak. Kompak naon anjing? Kompak jempenya. Oke, Nayaga, I want to sing a song kopi dangdut. Okay. Are you ready? Ready, okay. Okay. 1, 2, 3, 4. Come on. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin lama bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona halunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyenangkan menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Jauh di mana saya telah meninggal di bersama. Mudaku oleh tersentuh alam pesona alunan kopi dangdut. Leles teh sarapan heula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aduh naon? Ya Allah ya Tuhan kami. Mudah-mudahan arwah hirup kene anjing teh. Mudah-mudahan kopi nah. Montong pipiluan nyanyi goblok jadi aing lieur. Make otak atuh. Jadi overlap itu. Naon? Naon? Aya kunti. Lain kunti anjing nu seuri. Ampura Kang, ampura. Sami-sami.